Nah, iya tak iya alus mereka bari seuri itu. Aduh. Tapi nadeng-dek ieu mah. Coba kaset, coba somea. Tinggal di komeja, ieu mah di kopea, tambah di kacamata. Benar. Oh, iya saya nya. Benar ya. Iya. Ya pokoknya. Setuju. Iya. Uput ya. Uput. Mana pot ieu nya? Nu ieu, nu kopehna deng-deng. Bapak Nunung. Bapak UU. Bapak Nana. Ibu Erna. Bapak Ade. Ibu Toti. Bunia. Tong namanya mah halus pajuna Nya tuh kan ti obos ieu teh pamere. aku orang ti obos Ini mana warnana kieu pung hauk. pan kumaha kulit Oh, disarokeun jeung kulitnya. masak jaga alhamdulillahnya orang Ya alhamdulillah. menang pegawaian Tengah nggut teh nya pung. oi ayeuna mah sok papanasan heula ya Ayo. mana kenaon papanasan maksud orang teh pemanasan Oh, ayo. gerak jalan gitu Kumaha mimitina? jalan di tempat jalan Oh. Mang. Ayo. obos nggak gegero nyapung pasuan siap Lanjut, panjang. Siap, Bos. mana si obosnya Pung. Iya, beh dia. Oh, eta pung. Saya siap menerima tugas dari Obos. Anu, Pung, Eng, alhamdulillah, orang tina pemilihan ayeuna geus jadi ketua RW nomor 8. RW 8, RT 28 urang RW. Nah, ayeuna mah sesuai janji urang, maneh duaan urang diangkat jadi pertahanan sipil. Siap? Siap. Nah, ini. Sesuai janji urang, unggal bulana engke maneh dikaji unggal bulan ku urang, anu kedena sak bulana 30 poe. alhamdulillah Ayeuna poe kahiji urang jadi RW untuk berangkat ke desa. Ayeuna siapkeun sagala rupana urang coang berangkat ke desa dilengkap nepungan babak kepala desa. siap bos Urang tiluan bakal dilantik. siap bos Siap. siap Sok.
Ayeuna siap-siap, urang ek nyiapkeun pabawaanna di jeronya. Siap. Siap, siap, siap. Siap. Ya. Siap. Bos, jauh kene itu, Bos. Hah? Jauh kene. Ngeuk di tongo eta 2000 meter deui lah. Sampai, Bos, itu. Kayak di indung itu jangan di tongo yuk. Aduh, jauh kene, Bos euy. Ah, ngeuk di tongo. Bener badis. Bung. Nah, iya ini disebut kantor desa Cilangkap. Oh, iya di dia, Bos. Iya kantor teh. Mana? Ulang teh esok kan bakal dinas di dia, bakal mana maneh nuaan jadi penahanan sipil. Hingga lu nyun hing bener. Mbak Riz udah 4 menit nah iya, doang kali itu dia cuma dan tutup. Nah, iya kantor nanti. Bukan kan tutup, ha? Yuk, hanya lah. Wah, dikunci. Tutup. Bung, ayo boy naon? Poe Minggu ini mah. Minggu. Minggu. Aduh siya magkukok tengah bejaan boy minggu. Tut na sa boy minggu mah. Boy lagi boy Senin. Balik mong, mga bener. Isukan balik din kanyo. Aduh, Naon mong? capek, Bos. Naon? Eng? Lapar, Bos. Apa? Aduh. Nang. Sesuai janji urang kamari, inget na. Ingat. Ayeuna kagok desa tutup. Urang ek numponan janji nu kadua. Maneh duaan lamun urang jeneng janji RW. Maneh ek dibawa ngabaso ka Mandan Jaya. Baso KKN Mas Firman. Apa itu? Apa dong? Apa, Bos? Baso nang inungan mantap. Nyai na inlad. Mi na hanenek niya. Baso na hanganek hanapa. Mantap. Mantap tuh, Bos. Mantap. Mga ko sini kayak nyawan. Mga ko sini uyahan. Yuk, ya ngilumang ong mah. Yuk, arek. Ayo, Bos. Ayo, juang berangkat kan. Kami indukan kami. Mumpung lapar tuh. Dah, iya, baso dia. Oh iya, Bos. Siapa baso? Tuh, Bos. Dah banyak ku siap tu. Mi baso KKN. Tuh, tempok. Ngut nah, iya baso nah. Man urang geus nyanyi. Lamun urang menang jadi RW, maneh rek di jajanan baso duaan naik. Mantap, Eh, Bos. anu bogana ngaranna teh Firman. Lain Firman editor lain. Firman tukang baso. Nah, pokokna mah yuk. Mana dulu mana tu? Topian dia. Punten. Ang, Pak. iya, teh anu disemat masuk KKN. Mohon, terus. Oh, abdi peryogi tilu Siap. puluh ribuan ya. Siap. Basolah yang badak. Siap. Pokokna masuk. Singeun nah. Siap. Dicampur. Ini tuang di dia. Mohon ini yang ada yang ambil masalahnya. Boleh dicampur? Campur tapi tinggal campur bensin. Ini campur banyak.
Ai sukan masuknya lain angen hanya sama pakai nyok, ha? Nya bos. Lain ai dia yang anyu saya nanya, tapi jangan ulang mukul ini. Yang tak bungkul bos. Yang asal bisa ngelat tu kan. Mantap bos. Masuk KKN ngeunah di sana. Tong sana jan enak nganahanna tapi ngeunah mantap. Isukan bawa kula warga ka dieu, heuh. Lahan bawa kula warga ka dieu. Mie bakso KKN murah 10.000 sama kok. Dulu enak pisan. Editing memang ada hal. Mantap pisan. Mantap. Lawas pisan pokoknya. Padang Wadak buat mana sama? Hayang deui. Atas. Amun hayang deui mah nyorangan, meuli dan nyorangan. Kang bener. Dan sabaraha sadaya? 10.000. 10.000-an. Engke ditahan pun wangi nya. Oh, iya. Ai sim kuring mah artis, anu aya artis mana nya. Dupi ai Kang Firman buka sok kamu sabaraha? 10. Ai tutup. Untuk mah 100%. Oh, berarti penghasilan lumayan agungnya. Ya. Alhamdulillah. Ya sim kuring ti grup Nenek Not ngahaturkeun nuhun panontos ngaraosan masona anu kasida. Apunten aja sim kuring. Salah di sana enak banget. Yuk, mana kartunya hari ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan kasadayana anu nuju galugah hoream mamnya anu nuju laleneng para ruyeng kemana di pasihan hujan kieu mah nya. Alhamdulillah akhirnya di Banjaya palatos hadir mie bakso KKN Kang Firman. Anu alamatna di Jalan Pasar Kidul. Payuneun Toko Mas Sari Jaya, Manonjaya, Tasikmalaya. Nampi pesanannya Kang ya? Mau nampi pesanan Kang Firman kade hilap. Sanes Kang Firman editing tulungan urang sanes. Kayak Kang Firman Bakso KKN kade hilap. Anu alamatna di Jalan Pasar Kidul, Payuneun Toko Mas Sari Jaya, Manonjaya, Tasikmalaya. Aturun ti sim kuring ka kasaraya nu hobi bakso, hobi lada sumping ka Kang Firman KKN. Mantap.